Mu'minun Masjidil Haram 2025 Id Mubarak. Mugi-mugi sadayana sing tiasa ngarangkakan dua kota suci Mekah Madinah umrah sareng haji. Amin Allahumma amin. Hatur nuhun kasadayana mitra-mitra kaum dangu setia dongeng Sunda Manganggang nu di mana wae ayana. Brung bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring Manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Hatur nuhun kanu parantos manco hadir sareng maparin like komentarna. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu laku ageng tilu dipasikeun ka Manganggang. Mangga mitra sapados teu nyangkolong tenggar waktos kurang baradungan bae dongeng. Brung Mitra kaum dangu panon poe geus meh surup indung peuting ngawiwingking ngabelegbeg hideung ti beulah kulon. Langit angkeb cara reudem angin ngagelebug mawa hawatis nu nyecep mata kukurayeun. Bangun anu mawa panyakit lantera digarduh geus dihurungkeun ti jalan diburuan-buruan kabeh ti iseun. Kaayana simper helir kampung anu taya dangyangan. Barudak ge geus eueuh anu arulin saurang-urang acan kabeh geus arasup ka saimah-saimahna. Ngan kalong we nu masih keneh ngaleut di awang-awang terus ngabrul ka beulah wetan teuing rek kamarana. Rek balang siar kahakananana meureun. Padahal mah can bedug magrib acan harita teh. Bane we rek hujan meureun asep pararoekso teh. Sabot juhro keur ngahurungkeun lantera nu ngagantung di tepas. Jol Aman jeung Unis rek nyalampeur ka masigit. Kamarana batur sawareh da Inis? Ceuk Juhro ka Unis. Tuh di jalan gara-gara ragoan tuh, jawab Unis. Bari nunjuk ka si Parid, si Juli jeung si Oking nu keur narangtung di sisi jalan. Mitra kaum dangu geus surung mah lantera jut bae Juhro tarurun tina golodog bring sadaya ngabring arindit ka masigit bari diharudum sarung. Mitra kaum dangu singket ieu riwayat. Bada Isa Juhro jeung Unis ngahurungkeun obor tina baralak. Ngahurungkeun obor tina baralak rek baralik da poekna manimardong di luar teh. Geus hurung obor mah bring weh barudak teh ngaleut deui mapai galangan sawah. Mitra teguh hante barang nepi ka wates sawah Mang Padma. Ana gebret teh hujan ngagebret teu kanyahoan. Atuh beretek sararea lumpatan baralik deui ka masjid bari dihayungkung ku sarung.
Gening baralik deui barudak, saur Mama Ajangan Suhada nu masih keneh wiridan di masjid. Hujan Mama, cek Juhro jeung balad-baladna meh bareng nembalan saur manuk. Baru hujan? Sumohon? Aloh nya we nya, jolo gede we geuning. Nya mun jol gede we hujan teh yo. Cek Kang Hadwi bari namprakeun dampal leungeunna ka langit. Keun we cenah turun heula Wi, cek Kang Topa. Mitra hujan teh bekelila kalah beki gede bae. Mending agebret ongkoh di barengan ku angin anu ngagelabu. Beuh nah hujan teh jol gede wae nya. Cek Kisah Nim. Hujan teh mending gede ye. Mama Suhada bari nempo tina jandela. Disangka mereka tadi beurang arigar nebet ayeuna jeung ieu make dibarengan ku angin sagala deui ye. Mama Suhada deui. Takebat nyaritana kusabab kadenge sora gelap meninggal cileger. Sora tarik pisan mani asa dina siraheun. Mitra barudak silih gabrug bakat kurewas. Mama Suhada oge nepi kaluncat ka paimbaran. Gek we calik bari ngahulang. Kebon awi pipireun masjid jeung tatangkalan liana dauna maniseh ngaguru kawas curug kadupak ku gelebugna angin. Cai hujan nu kabawa angin ragrag ninggang kana kenteng jeung bilik-bilik sorana ting paralak ting beletak kawas kesik nu diawurkeun. Gelebug deui angin teh ti beulah wetan ngagelebug, brai panto masjid muka mani ngageblag, geblug deui nutup ku sorangan. Dina kaayaan kitu gajeleng Juhro muru panto anu rek muka deui ku angin, terus ditulakan pageuh pisan. Kojengkang deui Aman jeung Unis muru jandela anu kenca. Katuhun masjid terus diselotkeun, darek ngageblag deui ku angin. Nu bangun keur amuk-amukan. Gelebug deui angin teh ti belah wetan, rieg-rieg masjid teh ingeung. Juhro jeung sararea sirih langkur pagulung-gulung bari ngadeukeutan Mama Ajangan anu keur jongjon maca doa. Wiridan ka nu Maha Suci, nada pitulung nu kawasa muga disalametkeun tina pancabaya. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Sora gelap teureun-eureun terus ngadasaran bangun aya nu diarah-arah. Pating beledag, pating jeleger, meupes-meupeskeun peuting anu simpe. Cahaya kingkilaban pating gurilap pating barasat paselang jeung buri nyaina kareuwas merai-meraikeun alam nu poek mongkleng buta raju nu keur dikarakep ku hujan jeung angin anu nguwak ngawikayaan. Seor hujan ti belah kaler lir disuntrung-suntrungkeun ku angin bari hantem disentakan ku sora gelap. Rieg deui masjid teh ingeung. Di belah kulon kadenge aya sora nu nyeor rada lila. Ditungtungan ku sora nu ngaborobot kubrag grag-grag kana taneuh jerit sora nu ngajerit sararea culingha buah-buah aya nu kacilakaan. Kabeh eueuh nu nyuara sakemek-kemek acan ngan panon jeung panon bae silih pancerong pinuh ku tanda tanya. Tah kunteng saha nya nu ngaborolot teh? Kawas nama bea kabeh eta mah, ceuk Kang Hadwi. Buah kenteng Mang Utom ya. Buah kenteng Mang Utom, jawab Kang Endang. Mun anu ngajerit bieu teh Pak Imong beuneu nya. Teu ingat nu, tembal Kang Topa. Kolenya jeger sora gelap leuwih tarik batan tadi.
Astagfirullahaladzim cenah Mitra sararea-reang istighfar bari nungkupan ceuli. Karek korosak kubrag sada tangkal kairungkad pes damar di masjid teh pareum. Atuh barudak teh uyup ayap neangan baturna gap terus pacekal-cekal. Cekes Kang Hadwi nyekeskeun bengsina gur hurung sut damar teh disenget deui terus digedean. Mitra kaum dangu berkah lila-lila angin teh antukna beki lalar sora gelap geus teu kadenge deui kari hujan we ngagebret keneh pacampur jeung kingkilaban. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, na aya hujan angin teh kira-kira teuing atuh teh kawas ayeuna modar kopet wae. Cek Kang Hadwi humandeuar bari ngarahu tuluy ngutruk bari ngareret ka sararea. Nya atuh, jawab Kang Endang bari nangkep tur. Ari bieu tangkal naon eta nya nu runtuh teh? Cek Mama Suhada. Meureun disabet gelapnya. Duh katuh Mama, jawab Juhro. Sabot ngobrol teka nyahoan deui hujan teh beki leutik. Tah geuning raat ayeuna mah, cek Kang Hadwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ayeuna mah urang teh euy, saur Mama Suhada bari ngagucrak-gucrak tasbihna. Kang Endang lah haloho keluar, tekung silila sup deui ka jero bari hariwes-wes. Allah Mama, anu ngagubrag tadi teh kol geuningan, kol raga gatuh pagatalina. Keun wae atuh Endang, isukan deui wae benerkeun. Ayeuna mah poek jeung kudu diganti di talina oge, cek Mama Suhada. Man hayu mana? Urang baralik, cek Juhro bari jung nangtung menerkeun sarung diharudumkeun. Leos kaluar, dituturkeun ku nu sejen. Ayo, sok atuh seungeut heula oborna, jawab Aman. Mitra kaum dangu basarek jung pisan hujan teh murubut deui rada kerep. Geuningan gede deui hujan teh euy, cek Unis. Engke we atuh sakedeung deui ari geus raat pisan atuh nya, tembal Juhro. Nyanis lah, kewe tungguan heula, tembal Aman bari asup deui ka masjid. Mitra kaum dangu telila ti harita hawar-hawar ti kajauhan kadenge sora loceng 11 kali ti balai desa. Bo geuning geus pukul 11 deui ya teh, cek Aman. Lah enggeus we atuh marondok di dieu we barudak, saur Mama Suhada. Geus tong baralik sagala, bisi kumaon am di jalan. Kabentar gelap engke geus peuting jeung laleueur deui. Isukan we isuk-isuk. Nya barudak tong baralik di dieu we sarare, cek Kang Hadwi. Kon dibaturan ku dewek bisi kareung mah. Dewek moal balik euy rek sare di dieu, cek Kang Endang nempas. Nya kos urang barondok we di dieu. Tong balik ayeuna bisi kapegat caah di Cipang Mangpeuk. Si Parid bari pupuringisan. Gue kecilaka euy, makaning sakieu geus peutingna. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah Mitra. Sup sararea arasup deui ka masjid. Brug pantona dipeundeutkeun bari ditulahkan. Sanggeus barebenah tuluy ngaradeng ngajajar bari ngadarongeng. Bekelila bekilaun tungtung nama jep weh. Nu ngadarongeng teh jarempeh
diganti ku sora nu kerek pating salagrek, pating garabos patembalan. Mitra kaum dangu, ti balai desa kadenge deui sora loceng sakali. Kuniang siaman cengkat, red kajuhro bari nyengir, panona perem sabelah. Pukul 1-nya. Pokna kajuhro. Nyaman hajan sare maneh. Tembal juhro. Acan roh. Keung euy. Sieuna naon da loba batur ieu. Tembal juhro bari reupeurem deui bluk aman oge nangkuban deui bari sarua peureum. Tegung silila kerekna kadenge kerekeran. Juhro oge reup bae teu karasa. Mitra kaum dangu barang lilir kadenge deui sora loceng 3 kali ti balai desa. Brai juhro benta lalaunan adi red kapala bah paimbaran kawas aya nu keur salat. Sirah juhro cengkat panasaran hayang jidikeun. Mama Suhada kitu eta teh keur salat tahajud. Cek juhro dina jero hatena. Tapi lila-lila manehna beuki panasaran. Terus api-api motah ngagulutuk seetik-seetik ngadeukeutan paimbaran. Sanggeus disidik-sidik bari peureum hayam, geuning teu wawuh. As kakarana pokolot ieu. Da Mama Suhada mah janggotna ge teu panjang kitu. Jeung papakaianana oge teu sing sarua bodas kitu. Cek juhro deui na jero hatena. Beuki panasaran. Tapi indung tunduh ngabeungbeuratan keneh kulit panona. Reup deui weh juhro teh sare tibra henteu karasa. Mitra kaum dangu. Memeh bedug subuh barudak teh geus digugubrag ku Mama Suhada. Sinah harudang. Hudang barudak. Geus subuh, harudang. Brai panon juhro benta. Kadenge rantongna sora kohkol subuh jeung dagdigdugna sora bedug ti masjid-masjid anu sejen. Kuniang mahena hudang bari ngageingkeun si Aman. Man, hudang man, geus subuh. Cek juhro ka Aman.
Sok geura kacerai barudak, geura marandi ka itu. Cek Mama Suhada deui. Sanggeus sakabehanana harudang, kojengkang kacerai. Mitra kaum dangu singket carita. Balik ti cai kasampak sararea ngariung deui keur parupujian. Juhro rurat reret kusabab asaya nu kurang. Pok ngomong ka si Aman. Ari si Unis kamana man? Cek Juhro ka si Aman. Tuh ingat tuh. Disai keneh meureun. Jawab si Aman. Bari nyusutan beungeut ku sarungna. Takol beduga Dwi, saur Mama Suhada ka Kang Hadwi nu keur wiridan bari nundutan. Korejat meh nangorejat jeung nang tung leos weh nyamperkeun bedug. Telila tok 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 dur suara bedug ditakol satakarna. Nah atuh mitra, barang jeung baledugna suara bedug ari gorowok teh ti jero bedug aya nu ngagorowok tarik nakar. Walau, walau. Cenah bari gugurubugan. Atuh Kang Hadwi eureun nakol bedugna lung weh panakolna dialungkeun. Surana haun eta teh. Cek Kang Hadwi bari balanya ngelumpat ka jero masjid nyamperkeun Mama Suhada. Di jero bedug masih kadenge keneh suara nu walau walau. Walau. Mitra kaum dangu ngadenge kitu. Sararea bengong, olohok mata simeuteun, asa reuwas jeung kaget ngadenge nu gogorowokan dina jero bedug. Atuh bereg weh sararea lalumpatan paheula-heula nyamperkeun Mama Suhada. Pagugulung silih sedek di paimbaran. Mama, suara naon eta teh tulung. Tulung jurig meureun eta ye tulung. Cek sararea jojorowokan bari angger silih sedek pagugulung di paimbaran. Mitra kaum dangu, tetangga nu dareukeut ka masjid ngadenge nu ribut-ribut teh kalaluar bari marawa paneunggel sacekelna muru ka masjid. Di luar ngagimbung bari nararanyakeun aya naon cenah aya naon. Telila torojol Mang Padma nyamperkeun nu keur ngarariung. Aya naon ieu teh ribut kieu? Pokna bade nyorot-nyorotkeun baterena. Iya Mang, di jero bedug aya nu gogorowokan bari gugurubugan tuh. Geuning bedugna oge oyak-oyagan tuh. Cek Kang Hadwi. Kolenyai. Batre Mang Padma disorotkeun ka jero bedug. Breh teh si Unis keur kokosehan bari burial bun celik. Sungutna cacalangapan kawas anu sakalor. Leungeun jeung sukuna mani mararengkel karareked. Mireungeuh kitu Mang Padma tetalangke gurudug bae si Unis digusur keluar. Sanggeus di luar oge si Unis teh angger keneh tacan eling-eling. Panon murelang kaluhur atuh geus kitu mah hargayang si Unis digarotong dikadengkeun di tengah-tengah masjid. Terus diparancahan bari dijiad ku Mama Suhada. Beungeutna diusap 3 kali. Ramoh poy awakna leuleus tuluy ngalampreh teu usik teu malik kawas nu keur sare tibra. Mitra kaum dangu. Sararea molohok ngembang kadu tengicep-ngicep nenjokkeun pola si Unis. Hulu angan ratug inggis Unis katutuluyan. Awak asa leuleus. Tegung silila jol deui Mama Suhada mawacis. Itek paranti maca khutbah hari Jumahan. Cis teh diketruk-ketrukeun 3 kali kana palupuh gigireun Unis bari dijiad. Beres ngajiad terus niupan celi Unis ken sakatuhu bari digero-gero. Nis, Unis, hei, eling. Cenah bari diguyah-guyah. Berai Unis bentar lalaunan bari nembalan. Kulan.
Cek Unis tuluy ngulisik saeutik. Gera hudang jang, gera beges berang, anggur si gera kacai gera salat. Kuniang Unis hudang bari luak lieu. Red ka Juhro, red ka sararea nu ngariung manehna. Belenyeh seuri bari balaham belehem kawas nu era hudang kaberangan. Leos weh kacai. Sabada salat subuh Unis ditanya ku sararea naon sababna sare di jero bedug. Baruk sare di jero bedug. Pokna bangun kaget bari palahak polohok. Nepos si Unis anu samodel kitu atuh ger sararea sadeuri bari ngageureuhgeuykeun. Mani ngarengkol we geuning, basa di batrean teh. Ceuk Mang Padma. Mun teu digusur mah ayeuna ge kawas da ngarengkol keneh we di ditu. Ger deui kabehan saleuserian. Unis ge milu seuring heheh. Nya eta uing teh ngimpi. Ceuk si Unis. Ngimpi naon jang? Cik wek caritakeun, meumpeng kasaksi ku sararea ngimpi naon? Ceuk Mang Padma. Nya eta uing teh ngimpi aya nu rek margasa. Oh, kutan? Nya Mang. Terus kumaha? Hah? Jelemana teh teuing ku bengis, awak sambada jangkung gede. Manehna ujug-ujug ngancam bae arek ngagitik ku gagandelan nu gedena meh sarua jeung tangkal jambe. Oloh, kutan? Terus kumaha? Kumaha terus? Bakating ku sieun uing teh tuluy nyumput kana jero telebug. Nu mawa gaganden teh kawas nama ambekeun. Teu antapara deui ngan habak-habak bae uing teh diteunggelan jeung telebugna. Oloh. Terus kumaha? Nis? Nya uing teh gogorowokan minta tulungan teuing kumaha. Sora teh lila-lila jadi eueuhan euy. Kan biwir we nu cacalangapan bakat ku reuwas jeung sieun. Ceuk Unis. Oh, cacalangapan teh minta tulung teh. Nya jeung suku teh teu beunang dipake lumpat deui Mang. Mane ku rek dilengkakeun. Hese rek dilengkakeun teh. Paingeun atuh kawas nu keket. Ceuk Mang Padma. Cik teruskan kumaha? Omongna deui. Tah, keur kitu torojol mama suada. Mawa iteuk. Si jalmun nu rek nganiaya ka uing teh. Kumama diudag-udag. Oloh, terus? Terus kabur teu datang-datang deui. Terus uing ditungtun dibawa ka dieu. Mitra kaum dangu atuh ger weh sararea seureuserian deui. Sanyana manis nu mawa gaganden teh tah Kang Hadwi arek nakol badug. Mitra ceuk Kang Topan bari nunjuk ke Kang Hadwi. Kawasna ku Unis kabawa ngimpi meureun. Bongan make pindah ka jero badug atuh sarena. Geus we ditakol badugna ku Hadwi nya we. Uing mah teu rumasa pindah ka jero badug. Tembal Unis bari kerung. Pantadi oge di dieu ngajajar sararea. Cek Juhro Maira nanya. Geus gandeng barudak.
tempas Mama Suhada. Ulah kararaget ieu. Maraneh mamoalnya raho. Mitra tugas kitu mah derek-dek Mama Suhada ngadongeng. Yan di masjid leuweung konde mah cenah aya jin. Malah lain kakarak ayeuna bae aya kajadian kitu teh. Tapi tibareto oge osok remen. Kutan. Anak itu mah atuh unis tadi dipindahkeun jin nya Mama. Cek Juhro meh bareng jeung nu sajena. Uyuhannya. Unis teh dikarakaba oge. Aman bibiri gidigan. Kadenge kitu calakatak Juhro seuri betras kanu salat tadi peuting. Anak itu meureun eta oge jin teh meureun ih. Ceuk na jero hatena bari korejat hudang red kaluar alam geus beray-berayan. Hayu urang baralik geus beurang ayeuna mah. Ceuk Juhro bari jung nangtung. Mitra kaum dangu geus kitu mah bring weh sararea baralik. Bari sajajalan teureun-eureun galecok ngobrolkeun kajadian unis anu dipindahkeun ku jin. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan